Lamun urang sering maca sholawat ka Kangjeng, lempeng maca sholawatna. Carana hiji boga wudu, dua maca sholawatna ulah diitungan, tilu madep kiblat atawa ngedeng ngigir madep kiblat. Tur nyaho kana makna sholawatna. Baca ku urang teh sapeting dua peting katilu peting ngimpi kan. Lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho, jeung eueuh nu teu seungit ka panghijeng Kangjeng Nabi mah seungit. Urang hudang teh tah urang hudang seseungitan aya keneh. Kula pernah di Garut ngimpi haju ngaren